kersum kamarau kamari sameter deui mun sameter deui eta leungit teu kaburu hujan maka tingali listrik sa Jawa Barat jeung Bali beak kabeh palhuru tuh mikir matak ge hiji tah contoh leutik takaran Allah ari awewe kudu make jilbab nutup aurat nu baleg masing budak leutik ge diajar ti leutik ieu mah keur mah teu make jilbab teu make calana baong di budak awena naik kana tangkal jambu haji ngaliwat astagfirullahaladzim turun sia awewe tadi calana 100.000 beli calana budak bebeja ka inungna cek inungna anak aing 100.000 kamu mun aing nu naikna isukna inungna morosotkeun calana naik kana tangkal jamu haji ngaliwat astagfirullahaladzim turun ya 1.000 meuli silet awewe kudu make jil ditutup auratna ari salat mah ari awewe sing carincing pageuh tak kancing montong sok dibuka kecuali kanu hakna sanu hak teh salaki ari ayeuna aweuna pan loba jablay teh ayeuna mah bobogohan budak ABG mah marurah malam pertama malam minggu pertama dicepeng leungna malam minggu kedua dikaleng punukna minggu katilu dicangkeh cangkengna malam minggu kaopat diajak ke tempat THS malam minggu kalima di heesan malam minggu kagenep UO nyiram malam minggu ka-7 ditinggalkeun ku kabogohna malam minggu ka-8 leweh bari nyanyi aduh aduh Gusti ngekok 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 ngek aduh aduh Gusti batin terasa perih sedih sedih sekali siang dan malamku kesepian tinggal kenangan yang menyakitkan merana aku merana karena cinta durjana oh, ibu bapak icih tulungan batin beri hati nalangsa oh, kapaehan weh cek uing KDL naon KDL kacian deh lo mau sum singketan KDL kacian deh lo TOP BGT PSN top banget pisan gitu Titi DJ hati-hati di jalan Dedi Dores dengan diiringi doa restu Elvi Sukaesi penyanyi dangdut wah kanyaho jumlahnya lain jeung nanyakeun sagala bener aing mah kuper pisan mahal awewe mah tutup tah siga ibu-ibu ayeuna pan meuni bunga ningalina ge jelema muslimah make nutup identitas muslimna katingali bener tuh tingali lah ditariung kabeh ayeuna mah ayeuna mah kada masing mungkir oge cenah uing mah katinggal mah kabobodopan non kasamaran tinggal nu tara biasa mah sada katempo nyengsol ditiungna ge montong dibenerkeun beuki kapanggih atuh tarana ampun aing ayeuna mah deui lain tadi jilbab bungkul buukna awewe mah dimat-matsemin di rebonding, di bleaching, di highlight, di bereman, di konengan sakalian ku sia jahean terus mantegaan belum hulu leung setelah mau di bereman teh geulis ieu mah beungeut coromod hideung cokor jebrak roromeheun perpecahan antar suku panon beureum jaba uratan bibir jontor huntung ngongor genep bulan teu disikat ari buuk di beureman persis we Belanda kaduru geus eureun ayeuna mah di jalibab kieu kamaksiatan perzinahan diantarana ditutup aurat awewena ari awewena katingali sareksi mah nya atuh sanu teu molotot masing aing ge santang tu kuat mata kula nyeunan dosa we jang lalaki sok ditarutup geura auratna bapak-bapak di ngabejaan mun boga pamajikan gablek anak awewe teu make jilbab cing papa tahan Ia mau gablek pamajikan tenutup orang ngajar dog wae danyakeun. Mun maneh boga pamajikan geus puluhan tahun rumah tangga teu make jilbab ngajar dog wae, dosa pamajikan bagian
salakina. Emang gampang saya jadi salaki? Gablek anak awewe parawan ningsat-ningsat orang bapakna ngajedog we bagean tas ya di akhirat dosa anaknya gak gabah ya si jujurnya galak ke pamajikan mata kun hek jadi pamajikan uing nu ngora kudu siap di jilbab. Ayo ke pamajikan mama aurat muahnya untukku. Pamajikan uing sok ngomong ya boleh ke salon boleh mau apa ke salon ngerapin rambut ya iya mau apa lagi mau hair spa boleh mau apa lagi mau pedicure manicure boleh mau apa lagi ya, mau itu aja katanya mau luluran mau mandi boleh boleh ayah mama merawat badan dari atas boleh. Cari salon yang khusus wanita, tidak boleh ada laki-laki, ada khusus di Bandung salon wanita saja, wanita muslimah lagi ya beres keluar di salon tutup dari orna persembahkan rambutmu untuk suami.